lang ling kawas jalma nu teu eling ningali ingkang raka aslajinga parantos masing pati tumekaning perlaya kaceprut urat sarapna ieu dawala Gusti udang asaur sasaur hey rek dikurut kumis hey wow udang mau jalo Arjuna awas Arjuna lamun imah aing geus dilotengkeun awas ya ku aing moal tita asup imah aing goblok wah dibika kunci pupuntenna ge diantep di luar ku aing sia Gusti nu agung dina syukuranna ge moal dionang ku aing moncong si Ali Gusti ieu urang ameng jeung wing urang ameng rek selot Gusti nu agung dedeung teuing lanceuk aing maot Arjuna kabina-bina teuing Arjuna larek nyembaan motor si gareng kepeng meulikeun gitarnya teu senaran ge bae Gusti nu agung aka dawala kaayaan anak kawas jalma nu teu eling luntang lantung bari mamangul mayit cek paribasana nuturkeun inung sukuna ieu dawala tepuguh nu dijugjug margi manahna ngarakat sak ingkang raka ngemasing pati temekaning perlaya lami-lami dawala mapahna parantos tebi teu karasa capek ieu dawala parantos dumugi ka hiji padepokan ari ieu padepokan teh katelah padepokan Sumur Kalimun nyaeta tempatna hiji panita anu kakasih seueupani guruna Arjuna kayana atuh para catrik didinya para santri birat margi aya jelema mamangul mayit ladra batur tingali jelema mamangul mayit batur sepuh saha di luar rame kulan terus emangna kunaon pan mayit teh maot deudeung teuing catri di mana teteh hegtaros atuh ke nu dalang teh sia atawa aing teh nyanyahoanan aya jelema memangul mayit cici titah ke jero teh jero pangapunten sepuh mangalingi datan nerata ngademan datan nerata ngademan mangkulingan anak
Sampurasun sepuh rampes saha tea di mana tea ujang teh aya naon ka dieu ngenalkeun ngaran kuring dawala sepuh dawala sumuhun di mana ari kawit abdi teh ti Cipulus urang Cipulus sumuhun bade naon ka dieu abdi teh ka dieu teh kulan bade jajaluk abdi teh ka dieu teh bade jajaluk sumuhun ke ari ieu teh saha ieu teh pun lanceuk tuang raka sumuhun saha namina namina mah cepot neneh nama Anton ieu teh nya cepot kejora bulan deudeuh teh kunaon ieu teh maot sepuh dulu itu maot sumuhun bu deudeuh teuing kunaon maotna teu aya nyawaan sumuhun maot badi mamana ge teu aya nyawaan tapi pan panginten aya sabab musababna tuang raka maot teh kunaon pun lanceuk teh ieu teh maot teh aya nu maehan sepuh aya nu maehan sumuhun deudeuh teuing saha nu maehanana nu maehanana teh dununganana sumuhun jahat gablek dunungan teh keke naha make dipaehan naceuk maneh ku dunungan nyata pun lanceuk teh dipitnah majarkeun teh pun lanceuk teh puak paok sumuhun eta lanceuk maneh sumuhun majar teh cenah pun lanceuk teh maok garwana deudeuh teuing abdi ge deudeuh tapi bener teh dipaok boro-boro maok pun lanceuk mah sepuh jelema bager pun lanceuk mah boro-boro mau kaya jamu lag-lagu ke nu tatangga disalabarkeun ka lembur batur jamu disalabarkeun ka lembur batur sumuhun jauh moal nu ngaku atuh kitu jadi pun lanceuk dari fitnah maling awewe deudeuh teuing saha garwana dunungan saur ieu kulan garwana dunungan sumuhun saha kakasihna teh Subadra saha Subadra sumuhun Subadra mana itu Subadra garwa dunungan ai dunungan anjeun teh saha dunungan abdi teh Arjuna kunaon sepuh teh bade setruk kitu naon cilaka dicarek teh murugul deudeuh teuing tapi yakin lanceuk maneh teh teu mau boro-boro mau boro-boro mau awewe disamperkeun ku awewe ge mung da bogohna ka lalaki tong heureuy teh kumaha bener teu mau henteu sepuh henteu saksina ge abdi boro-boro mau eta maneh saacan lanceuk maneh dipitnah maling awewe pernah aya kejadian teu seueur kejadian mah kulan sapertos di Palestina sareng Israel eta pan kajantenan ke lain ieu mah jeung lanceuk maneh oh punten abdi nuju baluang eta ya